Wayang bagi jeung penting li tolibil ilmi pikeun anu nyuprih kana ilmu naon ayastami'a yen ngadangu ieu si tolib al ilma kana ilmu wal hikmata jeung hikmah. Bitadimi kalawan ngagungkeun wal hurmati jeung ngahormat. Wa in sami'a najantos nguping ieu tolib al mas'alata kana masalah al wahidata anu sahiji awil kalimati atawa sakalimat al wahidati anu sahiji al pamarotin kana 1000 balikan. Kila dibasakeun man saha-saha jalma lam yakun anu teu bukti ieu man ta naon tadimuhu ngagungkeunana ieu man ba'da alfi marotan din lam yakun anu teu bukti man ta'di naon ta'dimuhu ngagungkeunana man ba'da alfi marotin dina saparantos 1000 balikan kata dieta kata dimihi tetap secara ngagungkeunana jalma fi awali marotin dina mimiti balikan. Falaisa mangkalain ieu man bi ahli ilmi eta bi ahli ilmi kalawan ahli ilmu. Jadi kieu dak kieu. Penting pikeun saban-saban jalma anu nyuprih ilmu dina ngadenge hiji kalimat atau hiji hikmah gitu keilmuan dak. Ibarat maneh keur ngaji diri dak ngaji diri. Diobrolkeun teh cenah ieu teh ieu deui keur ngaji maneh ieu. Diobrolkeun ieu deui taulah kitu dak. Sabab aya paribasa mecatkeun mas sakali malikan mas 1000 balik. Jadi ibarat kieu dina ieu mengadik dina tajwid mencatkeun mah sakali we tapi wal ahdu bima kudu terus wal ahdu bi tajwidihat mun lajimun malam yujawidil Qur'an terus we bolak-balik mengadik can 1000 balik mah terus we bolak-balik sabab naon cek paribasana ameh urang teh inget. Mata kelamun mana di dia bahasana ieu di dalam rangka ngagungkeun nya ngagungkeun ilmu jeung anu ngobrol anu teh ngobrolkeun kana eta ilmu dina bab ngaji. Ieu teh ngaji teh ieu deui seperti ieu dak seperti tokoh Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Anjeunna teh teu salama anu paling loba dibulak-balik teh surat Al-Maun. Surat Al-Maun. Apa itu surat Al-Maun? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahud alladzina hum yurauna wa yamnauna maun. Paribasana kieu dak maneh haben we ibadah maneh haben we cek paribasana salat nanaon tapi kasasama jalema poho ibarat ka yatim tara maraban ka mang adik tah yatim mang adik teh dak kade kitu-kitu geus teh atawa naon mere tuang ka anak ya yatim terus teh ka fakir miskin bere tuang haban we tak didinya bahasana pawailul lil musallin neraka wel mangka areata nanti kecelakaan bagi neraka jalma anu salat teh kitu maneh salat haben ibadah terus ngaji terus tapi kalakuan ka papada jelema
haban we dibulak-balik eta teh ada cek jamaahna teh meureun haban we dibulak-balik ieu deui nah geus bisa maneh kitu nah geus ngarti kana kalimat eta jadi haban dibulak-balik tak kurang geus sok ngabulak-balik dina bab ngaji diri dina bab naon ngaji diri dah tah maneh teh kudu naon bahasana teh kudu penting kitu ngadengikeun najan eta ilmu geus katalar ku maneh geus kapaham ku maneh emang maneh geus paham belum tentu pan jadi kudu dibulak-balik sacan 1000 balik mah eta teh hitungan minimalna berarti lamun maksimalna mah wallahu alam dak berarti satuluyna jadi ulah sampai ka maneh bosen dina ngadenge naon ngadenge hiji ajengan atau dina hiji pangajian eta teh dibahas eta deui ulah bosen sabab di dia bahasana cenah lamun hiji jalma teu gabuktian cek bahasana dina geus nanti geus ngantai cek paribasana geus ngabalikan 1000 balikan tapi teu dibalikan deui eta kalimat berarti manehna teh lain ahli ilmu dah berarti manehna mah ahlina teh lain ahli ilmu ibarat hiji kalimat atau hiji pembahasan terus we dibahas-bahas deui manehna teh geus kapaham tapi ku maneh pedah aya paham anyar jadi we teh nuturkeun paham nu anyar ari paham nu manehna dipohokeun tanu kitu dak nu kitu teh lain jalma pintar lain ahli ilmu nu kitu teh bahasana teh mata lamun dinungan maneh ngaji sok bulak-balik dak dina bab ngaji mah eta teh sarua jeung ngagungkeun kana ilmu eta teh henteu mopohokeun tak kurang mah keur di Tasik ieu keur di Ciwidey kieu saruakeun we lamun sakirana bisa dihijikeun alim kana jamul jumia bainahuma aula lamun cek dina ieu nanti lamun cek dina usul fikihna lamun sakirana bisa dihijikeun duanana bae hijikeun tapi rata-rata najrama kitu teh eta balik deui ari ajengan ari loba teh manehna teh diajar alif-alifan ka ajengan lembur keneh-keneh aya ajengan nu leuwih aheng ceuk pareban leuwih pinter dituturkeun ajengan nu leuwih pinter tapi ajengan anu baheula anu ngajarkeun maneh alif-alifan di lembur dipopohokeun tanu kitu nu matak picilakaeun mah mata kula sampai ka maneh ka momohokeun kana jasa jadi guru kan jasana guru dah ngabelaan cek paribasana jang maneh gitu geus gawe geus naon tapi maneh eueuh tadi mil ilmi walihi tah kade dah ulah kene-kene cek paribasana urang ngaji di lembur pindah ka pasantren nu sejen ka pasantren gitu jol nyalahkeun guru nu di lembur maneh teh ulah kitu sia teh eta maneh diajar alif-alifan ge ka guru anu di lembur nya geus hijikeun kabeh lamun sakirana bisa dihijikeun gitu atawa tuturkeun salah sahiji nu matak maneh nyeun ngeunah da tak kitu eta gunana ngaji teh lain tong kene-kene cek paribasana aya paham nu leuwih jago nu leuwih ieu dituturkeun tapi paham nu baheula dipoho matak bahasana dina kamari sok suprih ilmu anu kuno bahasana ulah suprih ilmu anu anyar sabab bari anu anyar mah sok kacampur jeung sok loba mancing-mancing kana picilakeun jeung loba kana omongeun jeung kana papaduan gitu kana perdebatan ari ilmu nu baheula mah teu naon ulah keneh-keneh pernah manggih dina tabayatu buyutuban bahwa googling wadaka searching tiktokan cek paribasana akhirna maneh mau pohokeun anu di lembur pohokeun anu geus dipaham gitu tah maneh teh lain ahli ilmu lamun kitu mata krek menang ilmuna kumaha gitu kana bab tadimil ilmi wa ahlihi ihina gitu